Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang barudak. Mudah-mudahan sadayana daramangnya. Amin. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas genep ngeunaan kalimah aktif jeung kalimah pasif. Tujuan pengajaran dina danget ayeuna nyaeta nu kahiji ngajelaskeun kalimat aktif jeung kalimah pasif, nu kadua ngalarapkeun kalimah aktif jeung kalimah pasif. Mangga urang kawitan wae. Nu kahiji nyaeta ngeunaan kalimah aktif. Ari kalimah aktif teh nyaeta kalimah anu subjekna ngalakukeun pagawean. Nah, jadi kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan atau kejadian. Sedangkan kalimah pasif nyaeta mangrupakeun kalimah anu subjeknya dikeunaan pagawean. Nah, jadi kalau kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Contoh kalimat aktifna tina Mamah nuju ngupahan Helmi. Mamah teh nyaeta jadi jejer, ngupahan caritaan jeung Helmi objek. Diubah karena kalimat pasif jadi Helmi nuju diupahan ku Mamah. Nah, janten dina pasif namah dente dibalikeun Helmi janten dipayun. Contoh nu salajengna nyaeta tina kalimah aktif emak nilepan anggoan sareng Umar maca buku. Dirubah karena pasif janten anggoan ditilepan ku emak. Sareng kalimat anu pasif kaduana nyaeta buku dibaca ku Umar. Nah, kanggo catetan hidup ari jejer teh nyaeta subjek, ari caritaan teh nyaeta predikat, sarengkeun objek nyaeta objek. Nah, eta ngeunaan kalimah aktif jeung kalimah pasif. Tah, kumaha tos terang ayeuna mah kalimah aktif jeung pasif teh. Nah, supados hidup langkung ngartos pe kerjakeun pancen kaca 22 duwi ka 24 bagian 3 nyaeta ngeunaan ngarubah kalimat pasif kana aktif jeung ngarubah kalimat aktif kana pasif. Hatur nuhun kana segala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.